Mana? Coba. Nantosan Oh iya. atas. Ya hatur nuhun. Ya. Saacan mulai tong hilapnya subscribe nah heula atuh nya terus loncengna gitu diklik atau di like oke sekalian atau bade komen di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur anu aya di kampung jeung anu aya di kota. Nah, patepang deui sareng simkuring SCHTV. Dina vlog deui nya lur, tapi vlog anu ayeuna mah ngeunaan tentang kumaha carana ngupdate data di Disdukcapil. Saya ngomongnya lur. Jadi khusus daerah Kabupaten Bandung lurnya anu aya di Kabupaten Bandung di Silieur. Karena ternyata memang sebenarnya mah bisa via WA, tapi ternyata via WA oge teu aktif lur. Jadi kapaksa kuring langsung datang ka dieu ka Soreang ka Pemda nya lur. Lokasina aya di Pemda Soreang, Kabupaten Bandung di jero. Jadi lamun misalnya reka dia begitu masuk gerbang belok kiri kayak mas belok kiri lurus kayak aya panah tulisan Disdukcapil itu nyalur. Aduh itu sebenarnya itu tos tadi lurnya ngantosan teh lami oke ternyata hampir tos sajam. Nah, jadi kucing kering pada di Pasihan Terangnya kumaha cara-carana supaya dulur-dulur henteu lieur gitu. Jadi tinggal lalajo video iya langsung lah ini tuh langsung gitu. Nah, atuh syarat-syaratna nya. Syarat-syaratna mah pokokna mah tinggi mah bawa KTP sareng kakaknya. Nya KTP sareng kakak anu terbaru. Nah, sanggeus disiapkan segalana, usahakan fotokopi heula supaya engke bisi di piwarang fotokopi. Tapi upami teu acan di fotokopi teu sawios soalna dilebet oge tos aya tukang fotokopi na lur. Tah upami tos kitu, langsung dongkap ka dieu ka Pemda nya. Tong hilap ngangge masker. Menuju covid ieu mah kudu aman lur karena bahaya para laur gitu nya. Tah tos dugi ka dieu, dugi ka kantor. Engke cuci tangan heula di payun, cuci tangan, maskerna diangge ke dilebet jaga jarak lur. Engke ngeklik tombol antrian. Antrianana jang ieu mah jang update data mah aya di loket 5. Jadi langsung klik loket 5. Tah lamun misalna erek nyieun ngeprint biodata sekalian jeung loket 4. Jadi loket 5 jeung loket 4 lur antrianana. Karena loket 5 jang update data, loket 4 jang ngeprint biodata. Nah, sanggeus kitu ke datang langsung ka lamun geus dipanggil nya ke dipanggil nungguan sakedeung dipanggil lah. Lamun misalna geus dipanggil karek datang terus siapkeun kakak jeung KTP-na. Pasihkeun we. Antosan paling 5 menit langsung beres, langsung tos diupdate. Upami tos beres ngupdate hoyong dicetak biodata langsung ngantosan panggilan di loket 4 nya. Upami tos dipanggil ka loket 4, tah pasihkeun deui KTP sareng kakakna. Tah upami tos kitu ngantosan we. Engke ngantosan hasil cetakanana nya jadi biodata kependudukan WNI. Nah, simkuring sampai ka daek-daek cacapeanan gitunya nungguan lila-lila kieu cangkel-cangkel. Ieu kusabab sebenarnya mah gara-gara aya data anu salah dina kakak lur. Jadi kudu hati-hatinya dina kakak teh ulah nepi ka aya anu salah lur karena lamun geus kieu aduh ribet jeung lila gitunya nungguan sampai ka cangkel bujur. Kamu bari teu boga duit mah lapar ongkoh. Anjir. Nah, jadi aya masalah gitu. Jadi lamun geus aya masalah begitu rek misalna ieu mah gara-garana rek nyairkeun jam sostek lur. Jadi jam sostekna teu bisa cair gara-gara aya biodata anu teu lengkap gitu dina kakakna. Jadi wah akhirna mah kudu dibenerkeun ka dieu. Jadi kudu online cenah mah kudu online tapi anggar kudu datang heula ka kantorna nya. Jadi diupdatekeun dina online supaya bisa dicek gitu ku dinas anu lain. Kitu nya lur. Konang ke tuluykeun deui lah. Gimana simkuring hayang curhat heula we sakedeung gitu bari opening gitu. Tadi nama mau dijieun vlog tapi dipikir-pikir karunya bisa aya nu lieur gitu hayang nyieun hayang update tapi teu ngarti gitu. Nah, ke tuluykeun deui nya. Makanya lur simkuring hilap lur. Boy bade dongkap ka dieu ulah lewat di jam 11 nya.
supaya antrian anak terseepkeun karena lamun geus lewat jam 11 moal bisa ngantri deui nya. Jadi mun bisa mah isuk-isuk keneh ka dieuna supaya langsung dipanggil ongkohnya panggilanna gitu. Few moments later. Mana? Telah. Ngantosan Di oh iya. atas. Ya hatur nuhun. Ya. Akhirnya beres oke lur, nyeun biodata ternya lur, aduh lumayan lila cangkel kata di nungguan, jadi ciga kieu tah bentuk matanya ciga kieu tah. Jadi aya nama geus pakai kertas HPS terus di handapna aya barcode gitu. Jadi ieu teh jang bukti yen urang teh bener-bener warga negara Indonesia. Aduh geningan lumayannya hampir 2 jam tadi teh lumayan ngantosanana lur. Tapi secara iya namanya secara administrasi nama tos enakeun nama tos serba otomatis leres nama asal sanggup ngantosan hungkul rela cangkel bujur gitu. Jadi henteu dipersulit lur, henteu titah motokopi itu motokopi henteu kudu dengan ukur bawa KTP jeung kakak terus nya nungguan dipanggil daftarkeun terus nungguan deui gitu hungkul sih eta hungkul anu jadi lila teh karena nungguanana gitu karena ternyata loba oke di dia anu sarua sanasib sareng sip kuring. Ah kitu panginten lurnya. Ternyata pokona mah Kabupaten Bandung mah nama tos kalebet sae lah dina pelayanan nya pelayanan mudah-mudahan kapayunan langkung sae deui. Hatur nuhun nya anu karantos nonton vlog sim kuring dinten ayeuna tong hilap subscribe, komen, jeung like na nya lur supaya vlog abdi teh langkung majeng deui gitu. Ieu nah filmna khusus di bahasa Sundakeun nya khusus kana ajang orang Kabupaten Bandung soalnya bisi orang luar Bandung mah beda deui gitu. Nah kitu lurnya. Ayo atos heula lapar ya. Beneran aya duit 5.000 mudah-mudahan cukup yang mau dibaso. Yaudah dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 minute 37 seconds later. Dicuankeun heula lur supados patuangan anak keeusian. Si mang saya teh mang Encuy tah. Pokona mah payuneun naon teh disduk saya teh nyebutna eta disduk dipdukdar. Disduk dak dek dak payunan eta tah disdikdukdar aduh hese ngomongna ge. Nah jadi payunan pisan lur pilih badai jajan maka dieu we tah nya. Cuanki aya di dia terus si emak itu tuh icalan udud aya apa nama komplit jadi teu kada keluar ti lokasi. Alah lur basana Mang Encuy mending ngeunah pisan. Ono mah bener. Ieu mah wajib lamun ka dieu meulina ka dinya nya Mang Encuy teh angan ngapoe aya mang dinten aya mangnya. Oh ngalinten aya di dieu pokona mun ka dieu nya. Mang Encuy. Geuna pisan lur beda jeung nu lain ieu mah. Samarana lengkap. Aduh, lekoh. Mana mah mantep alias naon mun bahasa Sunda mah disebut teh meunah pisan gitu. Meunah guys, geunah.